Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Urang patepang deui dina hanca anu kamarikatuna dina suratul Maidah ayat ka 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sami'u jeung di mana-mana nguping naon ma unzila ila rasuli kana naon perkara anu tos dilungsurkeun ila rasuli ka utusan kami saur Allah, tegesna ka Kangjeng Nabi Muhammad atawa kana Al-Qur'an anu tos dilungsurkeun ku Allah kalangkungan malaikat Jibril ka Kangjeng Rasul. Taro maka bakal ningali saur Allah Kangjeng Nabi Muhammad ayunahum jalma-jalma Nasrani anu berpegang teguh kana Injil nu lembut hatena dina waktos harita. Soca-socana ayunahum teh takidu berlinang neteskeun minadami air matana, sabab manehna ngarasa reuas yen manehna can lebet Islam tos ngupingkeun ti tatanggana anu tos maraos Quran. Kunaon mata neteskeun air mata ieu Nasrani anu lembut hatena anu berpegang teguh kana Injil, mima aropa dilantarankeun perkara eta aropa anjeunna geus apaleun yen eta teh minal haqi tina kebenaran dina Injil diterangkeun bakal turun nabi terakhir sareng manyanak risalah tegasna Al-Qur'an. Nyararios ieu jalma-jalma Nasrani waktos harita yaquluna nyararios jalma-jalma Nasrani hoyong lebet Islam, Robbana aduh pangeran abdi sadaya, amanna abdi hoyong iman ka anjeun, abdi iman ka anjeun, paktubna mangka seratkeun atawa tuliskeun abdi sadaya ma'asyahidin sartana jalma-jalma syahid, jalma-jalma anu maca syahadat, jalma-jalma anu nyaksikeun kana kebenaran Allah. Jadi dina waktu sarita di Habasyah aya hiji jami sareng murid-muridna 62 orang nyaeta namina teh Ja'far bin Thalib. Eta jalmi teh umat Nasrani tapi berpegang teguh kana Injil. Janten dina waktu sarita anjeunna ngaraos nah ari batur tos lebet Islam, ari manehanana teu acan lebet Islam. Atuh gancangna carios manehna berangkat ka Madinah sareng muridna anu 62 urang lebet Islam hoyong disakseni ku Kangjeng Rasul. Saterasna wa malana la nu'minu billahi wa ma jeung naha kunaon lana abdi sadaya la yu'minu nabillahi teu iman ka Gusti Allah, sedangkan abdi teh yakin kana kebenaranna Allah jeung Quran jeung Rasul. Wa ma jaa jeung naon perkara anu tos datang na ka abdi sadaya minal haqi tina kebenaran. Wa natma'u jeung hoyong abdi saur jama-jama Nasrani ayyudkhilana kana yen lebet Islam abdi sadaya. Robbana aduh pangeran abdi ma'al qaumis sholihin sartakeun abdi sareng jama-jama anu soleh. Tah ieu hikayah di Habasyah waktu sarita. Fa'asabahumullahu jeung Allah maparin pahala Allahu tegasna Gusti Allah bima qalu tina naon nu diucapkeun ku Nasrani nyaeta lebet Islam maca syahadat. Naon balasanana jannatin nyaeta sawargana Allah, tajari anu ngocor tina sawargana Allah teh mintah tihal tina handapeun pepohonan sorgana Allah anharu pirang-pirang susukan, aya susukan madu, aya susukan susu, aya susukan tawar, aya susukan arak oge da teu diharamkeun engke mah di sawarga mah. Kholidina bari langgeng atawa kekal saumur-umur fiha dina jero eta sawarga Allah.
Wadzalika jeung ari itu pisan jazau eta teh balesan pahala al muhsinina ka jalma-jalma anu muhsin anu berbuat baik anu soleh anu taat patuh kana Allah sareng Rasul. Ngan sabalikna aya di jalma waladina kafaru jeung jalma-jalma anu kufur wa kadzabu jeung ngabohongkeun bima ayatina kana ayat-ayat kami saur Allah teu percaya kana ayat-ayat kami ulaika ari nu kitu pisan ashabul jahim eta tetep bakal jadi penghuni jahimi neraka jahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mudah-mudahan orang sadayana kalebet jami-jami iman anu takwa anu percaya kana Quran sareng Allah tur kana ka Rasulullah. Jadi orang sadayana mudah-mudahan kalebet jami-jami anu iman Islam nak kacanak maut ke akhirat. Shadaqallahul adzim. Mudah-mudahan aya manfaatna, mangga di komen bilih seueur nu lepatna hoyong dikoreksi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.